Selamat siang saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan produksi Buningas Entertainment. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu sadu bertatap muka di acara seputar pengantin. Pemirsa, barusan saja kita telah menyaksikan acara pengajian atau lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran sebagai penghantar pra-pernikahan yang akan menikah, yakni Ani Nurhaini, putri terkasih dari Bapak Nurhain beserta Ibu Dede Suryani. Pemirsa, selengkapnya kami akan aturkan selanjutnya di episode kedua, yakni acara ngaras sungkeman dan acara siraman. Bersama saya Endang Bima dari kru kerja produksi dari Yani Wedding Organizer mengucapkan selamat menyaksikan acara berikut ini, dan selamat untuk Anda semuanya, terutama juga buat yang dari panitia mengucapkan selamat menyaksikan. Masih ngagedur liri barat ngagedur lakadeudeuh kanya duwi kasadarupi kahoyong hideung pikawit alit duwi ka titik ayeuna kumamah dilaksanakeun. Hoyong itu hoyong ieu hoyong tuangeun siga kitu siga kieu kumamah dilaksanakeun. Pareuman kumaha hidup tos niat itikad bade hidup rumah tangga anu mandiri. Mangga dicepengan deulina ku neng, ku mama, ku apa, lajeng mangga ku hidup ditiup aoskeun bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahi aliyul adim. Mangga dipareuman. Bismillah nu janten panggiring islami sajati asmaning Gusti. Pangasuh lohong natuyun kalbu panganteng langgeng di tengah. Abdi diasuh bisa kolaknya. Tubi abdi kemenang cita-cita sumpah jadi kamu yang diri abdi. Iya sadayana mau lebih berjasa perjuangan salira. Mama saya apa? Kapunten abdi maksudnya repot. Kalayan mugi Gusti Allah menuangkan mapari pahalana sareng ganjarana. Mama abdi ayana abdi bade pamit lungsur dina pangkonan salira. Mugi abdi tiasa nyimpen diri kahara repot anu janten sepuh. Mama abah parampuan si kadabdi bakal suruh cipalih kulon kantun bulan sareng bentang anu bakal janten saksi pisah ngadiri. Abdi sareng mama oge sareng apa pigalengan sabut nyare anak ibu. Geus anak neng anak mama bagja temanmu ya teman puputon kemang kadaton campak kaligar katresna melati tresna ning ati tarate bebene papa sate mama jeung apa ras inget alam katukang mangsa hidup rek dilahirkeun sakewelas tahun katukang anaki. Kabayang keneh, kagamar keneh, karasa keneh kumaha melangna, kumaha sieuna, kumaha risina anaki. Mamah jejeritan gegerungan gokowakan lainahan kanyeri lain sieun kupati anaki, tapi mamah merdih kanu maha kawasa sangkan hidup bisa lahir dina kayaan salamet. Neng mangsa budak lahir ka alam dunya hidup konang kocet dan bari jeung buyang getih. Kabayang keneh anaking nu tarina sieun nu tarina malang ngadak sakala libat hiji obat buka cidak mujarabna mamah nu aya bunga turbagja bisa lahir hidup kalam dunya dina kayaan sampurna lahir turbatina.
gelis anaking tiwit harita hidup sing bisa ngarasaut gemah ripah repeh rapi rumah tangga hidup teh anaking lumokan ka mamah ka dieu sapoe saminggu sabulan sekali ge teh jadi masalah sok samajan satahun sekali ge nu penting mah ulah perang kerelas ulah asa diheulang ngaleuwih tanpa lebih hilang tanpa karana anaking beral didoakeun ku apa sing bahagia banget yatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Iya Allah ya Rabbi. Mugi Gusti maparin karunia ngalungsurkeun anugerah ka para putra-putri abdi turunan abdi ti bojo abdi ya Allah. Jantenkeun keluarga abdi turunan abdi jami-jamina salami watak nentremkeun ningtrimkeun nenangkeun kana hate abdi. Kalian jantenkeun aranjeunna jamilul iman turut tarakwa ka abdi. Atau nabi ka Allah abdi nu bakajanten contoh napikeun aranjeunana subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah la ilaha wallahu akbar subhanallah pengantin serta cana jengkar ke tempat pangibakan manga orang sami-sami pangjurung nurek najung pangjajab nurek bubuara orang angker raja Ciraman. Bismillah ibajenengan Gusti Allah Maha Rahman. Bismillah ibajenengan Gusti Allah Maha Rahim. Nada widi saja muji witian sejana awitan ngawitan raja panganten pangjajab anu rek siram pun ampun masih di malum ampur anu katada pangapikeun pangjarikeun sing 12 Cemar Waluya sing jauhi nu lurusu sing angkang halang raga amin ya robbal alamin. Beber layar tarik jangkar ngemat jang awang-awang nuntukkeun langit ping pitu muka dora simpai tersenyata manuk hirup ku jangjangna jalma hirup ku akalna beral geura miang geura tandang geura ambang karipan sing bagja sing waluya dari dunia sampai surga. Mak sajina neng majelah kesakinah mawaddah warahmah jadi sebab sama wadanya mangga majeng ka ditu urang ibakeun sadayana siapkeun anu sanesna bari ibakeun anak ti keluarganya mangga nyakeun dengan ti yani wedding organizer buringan saprakanca siram panganten. Halo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Panun Bapak Yudi sareng Ibu mangga cekan di siram panganten kamu abdas panganten. Ibu hauskeun heula serta canawur kana mastaka terangkan sarirana hauskeun bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahi aliyul qadim. Lajeng sasiwur tina mastaka kana sarirah salam alaika ya Rasul salam alaika. Ibu Tati, Ibu Tangerang, lajeng Ibu Lin, Ibu Neng, Ibu Anita, Ibu Alita, Nenek. Sarang anu pengacan tiasa biar paling seueur 13 jaminya. Ieu namanya 8 jami, paling seueur 13 jami. Kami bisa 13 jami. Oh, senyum karena kamera punya. Supaya saya tontonan, saya tinggalnya di televisi.
Ibu Anita, Ibu Alita. Abi tanti paling kolor, majeng ke uwihna, terus dibakar ke paling wetannya, sekolah halangan kamera. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Diburu terus kan itu ibu nya dong hati abdi mata bohong ibu markan teh begitu dicepretkeun langsung rezeki na kengingnya tuh karena mulai hari Minggu sana kalau dituna omat ulah yang digendong-gendong di ku apa kuaanya dan neng mah terus rumah tangga terus dicaroge upami neng hoyong digendong protes ke ceroge abdi yang digendong umal dinten Minggu ngurulingan ka sibu eta hak nengnya ayeuna ti dia bari di sana ke kamar rias neng bari nganggo Grab terus siap bari nganggo taksi siap pesawat terbang saya akan panggil tiketnya bari digandong wae digandong wae ke wayun digendong keneh wae nya pakaulan abah we kabayeunya salatun Misalnya bila Anda suka kasih tahu kawan, bila Anda kecewa beri tahu kami. Itulah maslahat, itulah manfaat, itulah anugerah dan karomah dari acara siraman, yakni kesemuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpisah, pemirsa, kita akan coba untuk cek and recheck di reportase sore di acara seputar nanti di TPI Televisi Pernikahan Indonesia. Di sini ada keluarga Bapak Nurhain. Pak, bagaimana perasaan Bapak? Sampaikan di rumah sekata atau dua kata-kata agar pengantin bisa tahu perasaan Bapak ketika Bapak dari Bapak ya. Sampaikan pesan atau kesan buat Neng Eni atau Neng Ani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari keluarga Bapak Nurhain. Kebetulan saya kakak pertama ya dari adik saya bernama Andi Nuraini. Jadi saya harapkan ke adik saya bahagia selalu ya nanti setelah menikah, tidak lupa pada orang tua, saudara dan semua, mungkin setia suami, dan ingat ibadah, selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kang, namanya siapa? Aldo, Pak. Siapa? Kang Aldo, luar biasa. Ini KPK nih, Ketua Panitia Keluarga ya. Oke, pemirsa yang berbahagia, bukan tidak ingin semuanya dikarenakan waktu kita sudah sangat sempit, kemudian cuaca sudah tidak mengizinkan lagi, rupanya sampai di sini. Dan sengaja tepatnya pada tanggal 15 ya, 15 hari Minggu Desember 2019 kita akan berkumpul di tempat yang berbahagia. Tiada lain doa yang dipinta, restu yang ditunggu-tunggu, dan hadirnya seluruh para tamu undangan yang senantiasa sangat-sangat dinantikan. Semoga bersidat dari semua yang tulus ikhlas. Marilah dengan pasti kita akan tuangkan secap.